Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng simkuring Irfan Saprudin. Dina episode ieu urang ngalajengkeun deui pembahasan bahasa Sunda anu sakumaha biasa simkuring ayeuna nuju aya di Desa Cibitung, Kecamatan Penjolaya, Kabupaten Bogor. Anu aya di handapeun pisan Gunung Salaknya, sakumaha anu katinggal ku saderek sadayana pemandangan di dieu kacida endahna. Nah, tah itu ditukangeun nyaeta Gunung Salak anu katelah teh di wewengkon Bogor. Oke, dina episode ieu urang ngabahas kosakata anu aya di lingkungan urang, anu aya di sekitar urang. Nah, kusabab ayeuna simkuring nuju aya di sekitar persawahan, perkebunan. Nah, ayeuna urang ngabahas sababaraha kosakata atau kecap atau sababaraha kosakata ngeunaan persawahan jeung perkebunan. Oke. Nu kahiji nyaeta ieu jagong. Nah, ieu nya tangkal jagong. Jadi bahasa Indonesianya jagung, bahasa Sundanya jagong. Kayak jagong bakar, jagong rebus. Oke, next. Nah, ini dia aya oge ieu ini talas, bahasa Sundanya talus. Ya, talus. Cukup mirip bahasa Sunda dan bahasa Indonesianya. Oke, kemudian kita bisa melihat di sini ada rerumputan. Nah, rumput itu bahasa Sundanya jukut. Disebutna jukut, jujukutan atau rerumputan. Oke. Nah, anu salajengna nyaeta ieu. Nah, ini ada pohon pisang. Nah, bahasa Sundanya pisang yaitu cau. Oke. Salajengna nyaeta ieu. Ieu disebutna pare. Tangkal pare. Oke. Pare. Kalau dalam bahasa Indonesia pare itu tumbuhan yang yang pahit ya. Tapi dalam bahasa Sunda padi ini disebut pare. Kita lanjut di sana, itu ada kelapa. Kelapa itu bahasa Sundanya kalapa. Tangkal kalapa. Nah, ini dia. Tahu ini apa? Ini adalah singkong atau ketela. Nah, bahasa Sundanya singkong atau ketela itu nyaeta sampe. Oke. Ini tangkal sampe atau pohon singkong. Ini daun sampe. Oke. Nah, rupina sakitu bae nya kosakata atau kecap dina episode kali ieu. Insyaallah dina episode anu selanjutnya, episode anu salajengna orang bahas deui kosakata bahasa Sunda anu sanesna. Hatur nuhun tina panontonana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.